Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fattaqullaha wa qarfasahu taqul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa yeuna sadaya jamaah rahimakumullah naraskeun haca dina subuh anu kamari. Quran dilungsurkeun ku Allah. Ayeuna kalarsan tapi 16 mungkin usul Quran. Quran anu 6.666 ayat. Kamari para harus dijelaskan bahwa Quran teh nomor kahiji Quran teh kada diimankeun atau sabari. Imankeun kana hurufna, imankeun kana hukumna, imankeun kana segala rupina. Nomor kedua, Quran teh harus dipelajari. Gitu. Harus mempelajarinya. Dipelajari Al-Quran ku akal, terutama ku barudak, ku generasi urang, urang logika generasi urang kan urang malah geus kolot gitu. Generasi urang kata apa huruf Quran gitu. Sing biasa macana ge pasti itu kudu bener. Lamun maca Quran yang bener kudu make ilmu tajwid. Ya, banyak namanya ilmu tajwid gitu. Perlu make duit tajwid di mun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimu. Naos Quran ngake tajwid hukumna. Naos Quran anggota naos Quran tajwid wajib hukumna. Maca Quran nur tajwid banget dosana gitu. Si amal gitu. Hukum nun pai sareng tanwin gitu. Hukum mim pai, hukum alif lam sareng sanes-sanes. Itu cara macana. Gitu mempelajari macana. Gitu. Hukum nun pai sareng tanwin eta aya opat hiji idhar dua idgham tilu iqlab opat ikhfa. Huruf idhar aya genep, huruf idgham aya genep, huruf iqlab aya hiji, huruf ikhfa 15. Seperti segitu. Di mana-mana nun pai atawa tanwin yang ada pada salah sahijina huruf idhar anu genep, maka macana kudu dijelaskeun gitu. Contoh seperti nun pai yang ada fathah in huwa gitu. In huwa sing jelas nun teh in huwa gitu seperti itu. Nun pai yang ada fathah hamzah in antum gitu. In antum in ulah ing ang gitu. Ing ang ing gitu. Letter ang gitu. Ing ulah hiji nama idhar paduana ikhfa in antum takawas itu itu mempelajarinya gitu. Jadi mempelajari macana. Mungkin pas mempelajari macana, mempelajari hartina. Macana artosna. Misalnya bahasa Arab, naon teh Quran teh sok dipelajari namanya hartina. Gitu. Alhamdulillahirabbil
urang teh ka mana ka alam dunia gitu. Urang teh diurus ku alam tapunten ka jeung nu arageun pinareupna eta caraya eta pinareup cida eta caraya cida langsung disedot ku Pak Ujung caraya henteu aneh apa eta teh bada gagaduhan teh cacadakan teh gitu gitu teh ngobrol ini masuk gan gitu sok diurus Pak osok-osok teh pinareup reuceut cayan lamun aya orang gitu naon sababna eta mah rezeki Allah bener rezeki naon teh rezeki Allah cenah eta aya urang kali anu Yosua 47 tahun gitu sakegeslek eta mah amatiran terus tahu malam naon geslek seperti itu perbilan apa diurus geus gede melorot nasahat we Allah seperti itu urusan kita ulah mirip masalah rezeki diatur dah hirup makan kieu cek kuping geus syukur moal sakitu rek syukur moal sakitu mun syukur meureun abdi kubur moal nah dunia teh aya mohon begitu cekan saya punten. Jadi nomor kedua dia mau pelajari itu jam nomor kedua nama hiji belajar cara macana, nomor kedua cara naunana, ngahartian nana. So, awas jam punten kana jam ustad upamina punten. Ulah saksana hidup ustad gitu. Ulah terjebak kan ayat-ayat mutasyabi awal-awal surat upamina. Kaf ya ain sod. Tong dihartian geus. Wallahu a'lam bishawab. Teh itu terang hartosna. Kana naon? Kaf ya ain sod. Alif lam mim. Alif lam mim ro. Aya? Alif lam mim sod. Teh itu terang kana hartosna. Angin saha? Nu kitu namina ayat-ayat mutasyabi. Jadi orang kudu ngerti sampai kudu apa sampai karena artinya lamun kalimatna bisa diartikeun bisa kasusul ku pangaweruh urang halo kasusul ku pangaweruh urang ari kitu maka kan Kang Ajak nu teu kasusul ku pangaweruh urang nu teu kasirahan nu teu kaya muat tong eta mah bagian Allah kitu mah teu sadaya urang teu kudu nyaho kabeh gerabina masalah cecet mama tak cerita sah neng tong henteu cum nu geus nampa celik cepil cum nu geus nampa cepil celik sorangan ya ulah menteng tong henteu sok ieu sama anak kuning sok sia cerian henteu mau dicapak aja kita mau tuh mana cerinya irung nanggung ini dia mana irung oh eta tutupan sabelah barang ada nanggung kieu dikieu kan dalam pemain jauh irungnya tutupan sabelah kena terang sana, udah dosa. Karena Al-Quran itu punya hongkap, ambil untuk belajar madrasah baru dapat. Kira-kira power nerang kena, mampu tarik terang dari liwat, gitu. Daripada silakan, gitu. Tos. Nomor katilu untuk orang-orang tertentu saja nanti kedah terang naunana. Hartina kedah kaduga nafsirkeunana naonana cenah nafsirkeunana jadi orang ulama-ulama besar keur jalmi-jalmi ku Allah dipasihan rosi kunapil ilmi ilmu na teh
lamun ieu Quran dituluy uleun teu ditafsiran bahaya. Man fasarul Qur'ana biroqihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sahaja anu nafsiran Al-Qur'an lain ku ahlina maka cawis-cawis eta jalmi cocok dina neraka. Palain meunang ganjaran karena tah menang naon siksaan jangan sampai Ustaz. Kalau menang siksaan lamun ieu Qur'an ditafsiran mulai naonana ahlina mata untuk orang-orang anu ngagaduhan prosihuna fil ilmi kana ilmuna teh naon gitu. Wah, kawas Jalaluddin gitu. Kawas Jalaluddin eta ilmuna teh dititipan ku Allah teh wah salaut leuwih gitu. Tah eta mah kitu mah sok wayahna pangnafsirankeun ieu Qur'an teh. Tafsirna kumaha maksudna kumaha amin urang RW jalma awam seperti abdi seperti kieu urang bisa maca bisa ieu teh Qur'an teh maksudna teh kieu gitu maksudna teh kieu cenah dina cara tafsir nafsiranana aya nu beda bios ceuk ieu mah ieu tafsirna ceuk ieu mah ieu tafsirna teh sabios benten mah kitu hasil istiad masing-masing salajengna cara mempelajari Al-Qur'an teh nomor terakhir cara mempelajari Al-Qur'an teh eta Al-Qur'an nu dipelajari ku urang dina lapan teh mun bisa punten ieu panggil mah sing jadi rasa naon cenah sing jadi naon cenah alhamdulillahi rabbil alamin kumaha carana sing jadi rasa puji manu Allah berarti urang teu meunang teu meunang puji da puji manusia nu Allah rabbil alamin nu ngurus sakabeh makhluk urang diurus ku Allah salaki urang diurus ku Allah pamajikan urang diurus ku Allah anak incu urang diurus ku Allah pepelakan urang diurus ku Allah urang mah ngalengkah pedah kita beda urang ngalengkah pedah kita nu usaha ceu mama usaha teh ida usaha pedah naon pedah kita ida kuniyati sholat antasiru bil ardi wabtabu min fadlillah dimanya anjeun rengse ulah cicing wae ta sholat sok wiridan kas wiridan ulah cicing wae tuh domba parabaneun tuh sapi parabaneun tuh kebon uruseun tuh toko bukaeun tungguaneun pantasiru bil ardi sok nyebar di muka bumi tuh santri gurukeun tuh di sakola mah murid mahasiswa gurukeun pantasiru bil ardi kitu cicok ulah hayu bae muir-muir tasbih di mana teh goreng gitu tapi punten aya kewajiban sejen diurus mah sing yakin punten saya pikir bisa dayana supaya dia mengolotong aing nempo kepalakan urang harus siapa dulu dong cek alosen siapa kepalakan maneh halus di aku maneh mah ku aing hargana sia dihancurkeun ku aing sia di hargana dinaunkeun dihancurkeun bogan sia kolot eta kebon pepelakan asa halus meunang aing ku aing dihancurkeun hargana Allah untung teh teu kajual teu jadi duit aya nu kitu anu jadi kitu tak sing yakin Allah mengurus barangna Allah mengurus hargana ya tuh Allah sadaya seperti gitu balikeun ka diri berarti urang ngalengkah kudu sepi ing pamrih rame ing gawe urang ngalengkah kada dititah we ku Allah beda naon ka kebon beda dititah ku Allah beda naon ka kantor beda dititah ku Allah beda naon ka pasar beda dititah ku Allah beda naon ka pasir beda dititah ku Allah waktuna balik kuping adan balik ka masjid da urang masjid gitu waktuna salat balik ka masjid gitu ulah cicing wae waktuna salat kena-kena keur nyawa ka kebon geus waktuna naon kaujo geus waktuna naon balik ka Allah dia salat cicing di kebon teh cuma sasab eta mah naon cenah sasab dan ka kebon ka lamun kawas ieu bulan puasa kitu kawas ieu teh tadi na ieu yang
jam mana halus teh. Ini jam bener, paling jam 11. Salse keur salat naon teh. Keur salat zuhur teh. Teu disantetkeun kana adzan rokok. Gitu. Atuh adzan namina lain ngabedug. Tapi naon? Ngas 11. Wios. Ayeuna ge bedugna mah geus eueuhan. Bahasa nama ngabedug teu nyepeker. Gitu. Gara ayeuna bedug geus diganti ku naon? Nyepeker. Arek nyepeker. Bedugna geus eueuh. Ari ngaranna mah anger ngabedug. Naon di mana gawe ngabedug? Tuh aya berada gaya berdina teh geus nyepeng HP BlackBerry. Naon ini teh? Oppo gitu nya. Geusnya make HP lagi tanya. Mereka mana nya? Neng mereka mana neng? Pada nyepeker. Yang geus ngabedug sarua. Sareng bedugna geus eueuh oke. Terus ini bisa gagayaan. Tadi itu kesalahan jadi cara mempelajari Al-Qur'an yang urang mah paling tidak diajar macana sing bener, paling teu latihan ayeuna mah da geus modern sok diajarkeun hartina supados naon supados sugan jadi rasa kitu teh nya sugan jadi naon cenah jadi rasa Allahu Akbar ari Allah eta anu Maha Agung ari apal mah kieu berarti urang teh dina mun teu moal agung urang mun teu diagungkeun ku Gusti Allah naon sababna sabab urang diciptakeun tina barang anu hina naon sababna tina barang anu hina mah lamun secara naluri mah bakal hina terus ceuk gaduh kabeuratan tias tai keur ngagoler amer tai diperkedel tai dibubur tai kabeh kitu tapi urang diciptakeun tina barang geuleuh cai mani ku Allah dimuliakeun jadi jelema leres ku Allah dimuliakeun bisa asup ka sawarga padahal mun tinggal bahan mah cai mani eta barang eueuh hargana mahal kene pihayamun daripada pinaun bijalemaeun kada ajak jeung dahar jeung naon jeung pihayamun naon tadi naon ari eta nasarung bodas naon ajak bijalemaeun bijalemaeun urang kareta kitu hargana lu subhanallah nya urang syukuran ka Allah mangke urang diciptakeun memang tina barang hina tapi urang sadaya insyaallah bakal menang kemuliaan asal urang ngamuliakeun Allah jeung Rasulullah. Tapi itu Bapak Ibu sadayana dan cara mempelajari Al-Qur'an itu lah untuk urang mah sing bener macana, sing bener ngahartianana, mana nu kudu dihartian, mana nu teu meunang dihartian gitu. Bisi cilaka. Kitu we lah urang. Pun ari bangsa tafsirna, asbab nuzulna, naon deui asror-asrorna eta untuk orang-orang tertentu, eta untuk orang-orang tertentu. Atur nuhun sakitu biasa kanu pikeun subhanallah